Weh, kondek, saya tanya cicing bae. Cen naon sih Cil? Tanya aing keur haliu meureun ye. Aliu nantu sia. Biasa aing keur BBM-an pan. Idi, nantu BBM. Bolak-balik menuk. Abo. Hari ngomong sia. Woi, Ih, tukang bang datang dulu. Nggak usah mau utang. naon sih ya? An sia dia. Tukang bang deuleuh teh ya duit aing kertas. Sebagian semua mau tas. Idi. Ngomong, mana sih kopinya? Wah, aing keur balangsat ieu. Baru yang aing. Coba tah, kita geus kebal kudu ka kita. Pas bisa sia. Atuh aing ditinggalkeun di Sah. imah sorangan bae aro budak kayak maneangan jadi ka ditu. Neng ka pos yuk ngopina yuk. Iya, bu. Aya deh aing. 2000 Siap. mah. Ayo. Sial jasa aja budak deh, aing keur mau cocokan yuk. Kon nya. Si tanyaan doang aing yuk. Salah sama dapat lah. Sana geus. Nyanyi. Kau nyanyi. Ayo boleh. Jangan nyanyi ya. Woi, naon tuh? Tempo jabe dulu. Tuh, kenal tuh. Iya, tah, nanti budak. Kenal eta kan. Dengeuna dulu pusaka tukang main. Curiga. Lah, ulah sepit nah. Deukeun bae nya ka mana ya? Nya ka mana keur deukeun bae. Weh, mana? Balik lagi. Iya, kan dia turun. Sialan jasa. Kita beli segala nama. Orang mulainya mau moto yul. Lah alasannya gampang. Eta leungit ka tukang bae kunaon? Ya lo gantian aja lo biar dia kok. Patung lo naik dia mantap di tukang bae. Patung sini terus ka tukang biasa. Tukang urutnya lamun patung di tukang. Jadi tuh, Rilas di gimana ada dibuka coba. dibuka naonna. Kalau mana tah nyawa sia mah lalagaan meureun. Anggeus tah yang dibuka. Besing diurut ka mangocel atuh. Abos ya. Tadi mau ngocol oge gitu aing. Eta tukang urut kendal, jauh-jauh amat dikendali di ge loba. Aisyah nan jauh-jauh, kode gede aja di maning. Abos ya, atuh teh mah salender. Mainan aing. Atuh ka aja neta sampai cager. Woi. Bisa. Aing balik lah. Ka mana? Balik aja mah urusan di imah. Bocah. Buru-buru amat tuh ka mana? Sia. Urusan yang di imah, heuh. Ya. Oh, sing ada habis. Woi. Apa Menggunakan tukang bae. mungkin apa tuh pasti dia di toel. Kan? Ya, justru. Ya, pasti. Hei, daripada orang tidur, minum kapas yuk. Ayolah, Kita mau ngobrol dulu. Ayo. Bisa balik ke Pina. Ayo kudu duitna. Ya ngomong udah ke mana tuh? Sepi amat. Nyawa ya sarepi. Ini kan ngopi lah bela. Gila. Ah, sedap. Sedap. Sedap jasa. Sedap jasa kopi. Bu. Nah, kopi. Duh. Sialan jasa. Ada yang geus itu dipanggil ku budak kita urang. Jadi dia budak ieu bae. Ditanyakeun ieu mah. Udah amat lah. Tungkul bae geus. Main ngopi bae. Banyak buat sial lah yawi. Kali orang kapas nak ngopi kal. Oh lah. Ayo Gus. Itu sih bukan Gampang bae ayo. Woi kal, Cil. Oi, kebenaran ya. Oh ya. Woi, kopi. Ya, gimana kopi Woi, barang salah gut mah yeuh. Aduh. Tadi yang kopi. Oh, Kopi. Tadi naik di kapos. Woi, Dik. Belum Ih, ngomong kopi. kamana bae Dik? Engker ngeuleuh sia. Yo, aing di sawah bae. Nu ngali tuan Awak awak sia. bukan bae. Oh, ngalektor bae soalna. Iya. Duit atuh sia mah. Atuh lah loba duit dompet. Cuma atuh injeman yeuh. Di Tugu can cair. Beli di itu kopina. Beli deui atuh ari loba duit mah. Cenah semoga kal meuli atuh. Cenah semoga. Beli atuh cenah 2000. Atuh geus beli Beli. Dik beli dik. Tambahan. Beli. Ih, bau basem. Ih, basem duit nage. Beli dik. Tambahan dik. Beli.
Boleh. Kira nih orang balik kopi di dia ngobrol. Ini ke mana yuk? Atuh ke warung lah, biar mana kamar ya. Kayut. Ayo. Ini lah itu. Liuk lah. Sidik kita. Ayo. Balik-baliknya. Terus kebal aja lo kapanggil. Borol itu. Pasti jauh. Kalau bong. Ngomong aku sih lurus jasa dulu. Ngomong-ngomong tadi aing ganti mujawir. Tah leungeunna ka tukang we kunaon? Ngomong apa tuh? Itu eta. Tuh, bisa jadi sih ini. Ya tapi nah ditolak sih tangarannya. Gua emang ada curiga eta cil di dinya. Sama Buat tuyul gitunya. Ngomongna tulak itu mulai seujon lah. Yo sih emang. tapi leungeun ka tukang esang keur leumpah. Dulunya. Sapapanjang jalan gitu bayar. Ngomong beli kopi kene bae ya aduh. Dari kopi asalnya nak. Wah, geus ngeunangan dia nyampe ka main-main. Sial jasa. Tanyaan tadi ku budak. Ada yang curigaan tak budak bangunan mah. Geus lah. Tanya saya. Besok-besok kan dioperasikeun lah. Kayak selain cara pe, aduh. Dia ngomong-ngomong kopi upai. Nah, sih di karang rangga jasa lah. Kemana kita bilang beli kopi nah? Es bener. Salikeun aja. Kemana sih? Aing ngisi aing. Iya geus itu. Sakalian yang sidik. Bisi mencret doang aing di dieu. Oh. Angel di sini kemana meureun balanyana? Mana meureun ieu? Aduh. Bareng dah, ulah gerak. Enak. Leungit. Sia. Keblak saya mah reulnya terakhir aing. Hampura tuh cek aing leungit. Atuh dulu ku senambu ya pas leungit kebon. Kamu tak urus ai. Wah, hampura aing leungit atuh. Ya kopena ya. Nah, sia angel. Sah lama. Maneng na heula meureun. Budak ya. Datang. Celo ngitaran batu Ah, cenah. segan. Sah lama tas di mana? Poguna heula. Pos Parawan sih ya. Tuh. Ngomong dik, Cak, beli kopi di mana emang? Di biu tadi dinya tah. Bisa bodelang. Abo, siakal. Kal. Geus nyanyi lah. Baru yang Ayo aja. boleh. Tapi yang pindah leuyeung. Geus, Lantai bi. Lu kelapa. Arek saya gaseran sih ya. Geser atuh. Aing nyanyi, siap nuturkeun bae ujungna, oke? Ya. Ayo, siapnya nuturkeun ujungna doang. Geus suka ujung-ujungna aing baru yang ieu geus geura nyanyikeun. Lo balo bayareun. Bayareun. Cek aing ukurkeun tukangna bae nuturkeun. Dia sarua bae kal. Cuma nyanyi lagu. Pos ieu lo bayareun. Kumaha tuh? Yang ieu. Tah. Lama izin kami tolak. Lagu naon juta? Geus dengekeun bae. Lagu Arab lain. Kumaha atuh? Teu boga duit. Bener atuh laguna. Teu bisa bae. Jadi lah. Coba lawanan. Boga duit sagala naon. Boga duit sagala naon. Atuh daripada si lo bayareun. Ih, Atuh aing geus teu boga duit. Cuma nyanyi laguna teu boga duit. geus kumaha tuh? Ngomong-ngomong urang masa nih dari bae yeuh. Kopi geus beak tah. Mana kopi bayar? Dulu atuh saya teu beli. Abo, si aing can minum-minum acan. Tah ngomong anu, balik geus minum can tah. Tah, nyari minum boy, bayar kopi. Ayo yang cikal teh, bae cikal. Weh, ka mana yeuh? Masa nih beli bae yeuh. Lempangan bae yuk. Lempangan Yuk. Mana? Wis ka mana bae? Ka mana ke? Ayo. Ya, Ayolah, ulah. Wah, di pos bae diuk. Mau ngaronda, urang ka RT sak ngarek kopi naon urang. Wis di mana? Wis orang dari mana? Geseran tuh. Weh bari miruna atuh ji. Tiris. Enya teu mau Twitter, cuma marake dulu. Wih. Ngomong-ngomong apa yang ieu? Bener sih ya. Ih, bener. Katinggalan meureun di ditu. Waduh, gua umur di ditu. Weh, ayo Bae dah dokternya. Oh. Betul budak kafe ditinggalkeun. Mending aya nu ngampihan mah. Leungit. Oh, Yang teh Ina. Wih, sarapi amat ya budak. Tadi mah rame di dia yuk.
Wih, aing nemu HP ya. HP si Acil mah jorok amat tau budak. Untung gak timbun aku aing. Coba ku tukang karompong mah, terus dijual meureun ya. Iya. Woi, sekarang di dia. Sia, aing mah datang ka dieu, si arareuweul. Udah mah di pos. Woi, saya ngomong lah apa itu? Yo, HP sia. Aduh. Timbun ku aing sia. Itu mah beneran ada di sia. Belum 500 tuh, Mari. Di pos, ayo ke pos yuk. Ayo dulu lah. Woi, jas aing di yuk di itu can parkir sana ku bayinya. Emang si boga Honda Jazz atuh boga warna beureum di sawah. Iya, tama kolektor. Atuh sarua bae meureun eta ge beureum. Beureum si bodina rada kotak gepeng. Aya bae. Terus dia ngomong-ngomong, Acil ke mana Acil? Terus Oh kata iya, kita apa? datangnya geus katemu can ieu nya Acil. Woi, HP na anu nyokot tuh nya eta budak. Si anu nyokot doang kayak deui. Justru Lain naon karunya. Terus Oh. buka duit. Ngapain Ngapain nalengit? Ngapain nalengit? Woi, budak. Woi, aduh. Sia diarep-arep bae. Kapan gitu, Pak? Kapan Kapan kita kan? Patimu lah. Ini kayak anak aman. Jadi onde kebal jasa, bae. Oh baik. Atunya nak kali itu poin kapangi. Aing mah ka ditu kas yang sarareuweul. Atuh aing teh lah rangguan sia. Woi, Dek. Woi, naon sia? Tadi tes ngisingnya. Oh, aing lah geus lengkap bae bari mah tengah aing ya. Lain. Datang sih botai. Oh, bloon sia. Woi, geus lah. Geus urang di dieu bae. Bari-bari ngaronda. Atuh geus saya lah.